Hayang ngapraktekeun ieu teh ku produk Uniqlo teh. Matak ieu teh kabupana barudak sameme indit gawe teh hayu cenah hanteur heula ngalakoneng. Hayang ngabuktikeun bener teu ieu teh nodana teh kaangkat. Atuh cenah man urang anteur heula. Kaparengan deui di imah teh eueuh koneng-koneng acan. Jadi we teh ngalah heula nya guys ka astana. Kitu nya guys demi hayang ngabuktikeun ieu produk Uniqlo teh. Bener teu ampuh ngahilangkeun nodana teh. Atuh da sok panasaran we geuning lamun teu dipraktekeun teh. Tah ieu oge baju nu budak ieu teh nu si Tehani moal ngamekan meureunnan. Bae da budakna oge meungpeung keur sakola ieu teh. Cik ieu teh urang buktikeun we ku noda koneng. Tah konengna oge digeprek-geprek we ieu teh nya guys. Tuh geus meunang ngageprek-geprek teh ieu teh dibejek-bejek we. Dibejek-bejek teh terus we ieu teh digeprek-geprek deui atuh da loba nodana teh. Urasa geus kandel mah nodana ieu teh tuluy we di dieu teh nya guys disiapkeun kana baskom. Ieu geuningan andalana teh serbuk ajaib dari Uniqlo. Uangkan we serbuk ajaibna teh 2 atau 3 sendok. Tuluy we dibanjur ku cai panas. Ari pek teh geuning karek di kieu-kieu oge meuni geus kaangkat si nodana teh. Ada panasaran ieu teh sabeulah heula we nya guys. Hade nya guys dibanjurna teh ku cai panas. Urasa sabeulahna deui geus bersih teh ieu teh tuluy we nya guys anu sabeulahna deui urang ancrubkeun. Kitu sina bersih we kabehanana. Penghilap we ieu teh pake deui serbuk ajaib dari Uniqlo. Dibanjur deui we ku cai panas. Aduk-aduk we heula geus kitu mah antepkeun we 30 menit. Teu panasaran aing geus dipraktekeun mah. Da geus kabuktian geuning ayeuna mah produk Uniqlo teh 10 kali lebih efektif mengangkat noda bandel seperti noda kunyit, noda kecap, bahkan noda cat dan noda-noda lainnya. Jeung deui geus meunang izin edar ti Kemenkes. Tuh geuningan ieu teh geus teu karasa geus 30 menit deui we nya guys. Eta si cair rendamanana oge sampe ka koneng kitu. Heula urang banjurkeun deui we ieu teh nya guys. Tuh ieu perbedaanana sebelum jeung sesudah. Ayo guys cobain produk dari Uniqlo. Wajib klik guys di keranjang kuning mumpung ada promonya.